Nah. Assalamualaikum pemirsa. Abdi bade ngawadol sareng si Wa dongeng wayang cek Wa. Abdi bade tumaros tah ari Semar tah saluhureun Semar pangkatna naon deui tah? Nya aya berarti meureun ramakna. Oh saha Rama Semar teh tah? Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Tah terus Sang Hyang Tunggal gaduh deui Rama, Sang Hyang Batara Wenang. Oh nya. Nah, Semar aya di panrakana anu janten ieu teh nya Sang Hyang Rancasan. Ya, terus Semar kan gaduh rai dua. Ya. Semar kan waktu di sawarga teh Sang Hyang Esmaya jenenganna. Terus gaduh rai Sang Hyang Antaga nya Togog ayeuna. Ya. Nah, terus gaduh deui rai Sang Hyang Batara Guru tah waktu ieu namanya Sang Hyang Manikmaya. Pan cek dina Kidalang geuningan. Ya. Semar teh nu boga sawarga Maniloka cenah tah. Kumaha tah eta maksudna Wa tah? Mohon ai kadahna mah eta emang Semar di sawarga teh ngan kumargi parebutan sareng ieu teh Sang Hyang Rancasan ditunjung biru teh Ya. nya di istilahna kumaha kitu perang we kitu Sang Hyang Rancasan teh Ya. nya dihurup ku Sang Hyang Antaga nya Togog Ya. nya cariosna meureunnan kawon kitu nya saur Batara Wenang ramakna nya Sang Hyang Tunggal. Terus wae cenah ayeuna mah lah mun satara meureun ngagoda diturunkeun ka dunya. Jadi ai Togog mah mun ngestona teh atanapi ngadununganna teh kanu kakayaan kasih rumahnya. Ya. Ai Semar mah saha-saha anu kiat nyepeng jamu sayang kali musada. Gitu. Nya alhasil kengingna teh ku Sang Hyang aya abiasa teh. Ari abiasa teh ramakna Pandu Dewanata. Ya, ya. Wah, si Uwa bisa hebat lakon Semar dia kayak katalar gitu. Terus ai ieu teh Semar teh nya istilahna kan ngulilingan lah istilahna. Barkeun ieu anu kiat di Semah cenah ku Semah aya ku Semar teh. Nya alhamdulillah penak sareng ieu teh nya abiasa. Ya. Nah, abiasa teh gaduh putra. Panu Dewanata ya. Terus Panu gaduh putra deui 3. Ya. Nya hiji meureunnan sang eta teh Destarata. Anu lolong teh rabana nya. Terus Panu anu katiluna Arya Widura. Nya cariosna lah meureunnan ngalang heuh kitu nya biasa teh. Penak sareng Kunti Boja. Ya. Nya ari Kunti Boja teh ramakna Kresna teh Kresna Dipayana teh gitu. Pan dina lakon wayang Kresna teh cenah titisan Dewa Wisnu. Mohon ti Sang Hyang ieu teh ati Rama teh ti Rama Bergawa teh apa Rama Bergawa nyurupna teh ka ieu Raden Bilawa. Raden Bilawa prapan teu aya nu mampu ngalawan Rama Bergawa mah. Ya. Bahkan Arjuna Sasrabahu oge kawon gitu tah. Ku Rama Bergawa teh 100 jalmi we salawe nagara eueuh nu kiat kitu hayang nyai geto serangan tidak cek istilahna kitu tah. Jadi teh aya nu mempada nya kawona ku Regawa. Aya Regawa teh nya Rama teh Sri Batara Rama sejati nyanyi etana ka Wisnu ka Kresna gitu. Ya, ya. Sumurupna gitu. Beri ngeroka tuh mah seru. Sampai ya. Aing da pemirsa oge da ieu. Urang hiburan we mah. Ngobrol kai tawayang madur kitu aya masalah lalakon mah galur nu dicanakna kitu tah. Gitu kan ada arek kadalang mah pan kudu bayar puluhan juta gitu kan. Galur ieu ya. Ya ngadongeng. Margi ai galur mah nyanakna tina Ramayana tadapi tina Dewa Brata teh kitu tah. Munggu pawenang lah istilahna nu nyanak cerita wayang asli mah galur mah munggu pawenang. Jadi eta mah sejarahna istilahna Ari lalakon ieu si Wa apa teh si Cepot Rarabi tah. Hah? Si Cepot Rarabi. Nya eta mah nu sareng sama Jakarta Milung teh. Ya apal. Jadi eta mah istilahna si Cepot mah nya gaduh istina teh ka putrana kan Togog.
lain gini yang dinalakon ya si Cepot kawin ka anak raja. Jadi anak raja eta teh buta gini kan. Eta mah anu lalakon eta si Cepot ieu teh tuh. Si Cepot anu ka eta mah nu jamus layang teh eta mah. Ieu na istrina. Jamus layang eta mah istrina. Ya. Nu kagung bulangan teh si Cepot. Jadi si aweuna teh kabumbulan ke si Cepot. Nya. Si Cepot na mung dan ningali bapana buta. Nya, Terus papangih bogoheun si Cepot teh tah. Katerusanana kumaha eta tanah jadi teh si Cepot kawinna. Ya, teu da eta mah parabot, eta mah barang da jamus layang kali musada eta nu jadi istrina. Oh, Eta mah janten anu jadi rama ieu na teh ramana teh Pandawa 5 teh eta mah. Pandawa 5 eta mah da anu asli nama Cepot mah cariosna istina mah budak Togog. Laila Sari istrina teh jenenganna teh. Anu disayamarakeun salawe nagara nya jago perang na teh Rakana Laila Sari Jagat Tamilung nih eta. Jagat Tamilung. Jadi teh anu kelihatan ka Jagat Tamilung nya kawona kuy Cepot. Kitu oge wah daftaran di persulit ku Togog oge istilahna kada aya nanaon itu iyo ditami-tami. Dan Semar lungsur gitu ngabantos. Kada aya na uang daftar cenah istilahna 20 juta. Pan Cepot jalmi teu gaduh tapi kan Semar langsung di pasian deui ku Semar anu asli nama. Nya ari eta mah jadi barang muhun anu Cepot rarabi sareng eta mah. Nu kaedan-edan Cepot tepi ka gegeringan nya dikeun ka di eta kupatihna geun dicanak gitu. Dicanak eta mah kupatihna. Udah dek ditumahkeun teh satadina mah geuning anu kana katudingan ku Arjuna. Dia dipentang ku ieu nyebutkeun ieu teh nya Cepot ieu teh. Berapa menit?